Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di dieu sareng Bu Riri sareng Bu Resta. dina pembelajaran daring TK Islam Al-Fani anu kasalapan dinten Kamis kaping 30 Juli tahun 2020. Tah dina dinten ieu dinten orang gaduh naon Ibu Resta ye? Orang enak teh gaduh ke tembang. Tembang atau tapi kawi? Oh nya Tembang kami pupuh tembang. Tah ayeuna mah urang ngawi. Kan pupuh atosnya kamari pupuh babak kamari terus mun kahijina urang sisiriran atos. Tah ayeuna urang gaduh kawi. Kawina nya ngeunaan naon Bu Resta eta? Gentrapa anu teu acan terang di bumi kengeng tiasa nyanyi sareng Bu Riri sareng Bu Resta. Direngepkeun kesok geus biasa di-upload nyangkungan media WhatsApp. Yuk. Abdi murang kali teka salamina berseka calakan sareng gumbira resep pisan nampi atikan bunda aman sareng rencangan kalintang seueur pisan sok heureuy silih oconan najan ocon tara kaleuwihan aman tara kamalinaan disarengan ku atikan keur kamekaran budi akal tur kaparigelan alam tara kamalinaan disarengan ku atikan keur kamekaran budi akal tur kaparigelan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi anak-anak di bumi parantos ngadangkeun kawi gentrapa ut. Tah ayeuna Bu Riri sareng Bu Resta gaduh lungguh ngeunaan anggota badan antara panca indra Bu Resta teh awitan nastasta dugikeun ka sampean. Urang sebatan yeuh hiji-hiji hidup di bumi redepkeun terus pamitos biasa langsung di-upload kenging bintang deh sareng Bu Resta. Yuk diregepkeun heula urang sebatan hiji-hiji. Rosun mastaka sarun rambut udunun cepil ainun soca hajibun halis jabhatun pa'an anfun pangambung hodun damis sinun waos dignun angkat rokobatun tengak katipun Taraju. yadun panangan asobiun rema sodrun dadak batnun patuangan rijlun sampean jismun badan insir cingir binsir jariji usto jajangkung sawabah curug ibham jempol TK Islam Al-Fani
hidup di bumi terang tuh pasti terangnya Bu Resta sok ninggal. Naon eta teh Bu Resta? Gambar Daun, ada daun warnana di naon dieu nya? mah warna Hijau. Bahasa Indonesia na kami bahasa Sunda nama hejo. Tah gitu. Aya rumah tombol eta Bu Resta. Naon sih rumah tombol teh? gambar Ganas. Atanapi kami bahasa Sunda nama ganas. Naon warnana ganas teh? kuning. Kuning. Bahasa Indonesia na kami bahasa Sunda na koneng. Dilajeng Bu Resta aya deui. Tah, warna hitam gambar naonnya paminu hitam gitu teh? Bola. Warna hitam. Kami bahasa Sundana hideung. Hideung nya tah. Terus anu kaya salajengna Aya main naon eta teh? gambar bebek Gambar bebek warnana naon? warna Pink, pink. eta bahasa Inggris pink teh. Da bahasa Indonesia nama merah muda. Salah itu bebeknya Iting, kami bahasa Sunda nama hayas. Kada sanes hayas naminanya. Namina iting, warna hayas bahasa Sundana. Aya naon deui eta anu bau-bau? bau Bumbu di bumi, bumbu di bumi nu sok dianggo masak ku mamahna. Naon namina? bawang Bawang naon? Bawang putih kami bahasa Sunda nama bawang bodas sok dianggo masak eta ku mamahnanya. Terus dilajeng aya gambar aya gambar di langit sama anak-anak gaduh nilai. Oh, geus gaduh nilai. Bintang. Kata Nabi bahasa Sunda nama bentang. Aya laguna kayak orang lagu filmnya. Di langit aya bentang, tapi tong ayeuna. Oke, masih banyak di pembelajaran daring selanjutnya ya. Nuhun gitu. Warnana biru. Naon bahasa Sunda mana biru? Bulan. Nah, gitu. Lajeng aya gambar berasa resep eta naon cing? ieu mah Sedep pisan ya, sedep pisan. Karena teh amis, amis. Naonnya naminanya? Kue warna coklat. Kami coklat naon bahasa Sunda nama sami coklat. Nah, aya gambar naon sami eta? Mamun. mama di Bahasa resep eta. sedang aku Sedang. kenalan Lamun dianggo lalapnya naon namina eta? Terong warnana ungu. Kami bahasa Sundana Gandaria. Bahasa Sunda nama Gandaria. Ungu tehnya terus lajeng atuh seet. Alhamdulillah hidup tos kuningna warna-warna nu disebatan nganggo bahasa Sunda. Kayak anu terang mangga biasa diuploadkeun di kenging bintang deui ti Buri Sari Bu Resta. Tah salajengna Bu Resta gaduh pembelajaran anu sanesna. Gaduh naon Bu Resta? ibu teh gaduh rupa-rupa anggoan Anggoan. aya nu panjang Aya nu panjang, aya nu pondok. Ari anggoan teh naon bahasa Indonesia na cing? Pakaian bahasa Sundana anggoan. Aya lancingan, aya acung. Tahu diri sama Bu Resta ieu nganggo acung. Acungna acung kabayang. Nganggo anggoan oge. Buri di mah nganggo lancingan, Bu Resta mah nganggo arong. Mohon tah. Mangga ku hidup diregepkeun ayeuna pembelajaran daring ti Bu Resta. Sapertos biasa, Buri dina bade nyumput heula. tah ayeuna ibu bade masihan pancen kanggo anak-anak pancenanya eta nah anak-anak tiasa ngabentenkeun anggoan anu ukurana panjang sareng anu ukurana pondok tah ayeuna mah anak-anak tiasa diwarnaan digambaran diwarnaan ku anak-anak tapi upami anu anggoanana anu lancingana panjang anu anggoana panjang kaos kakina panjang diwarnaana nganggo warna hejo nya atanapi warna hijau bahasa Sundana warna hejo terus upami anggoanana ukurana pondok lancingana ukurana pondok kaos kakina ukurana pondok tah warnana nganggo warna koneng atanapi warna kuning mohon siap sapertos kitu siap semangat kamu diajarna mohon
Alhamdulillahirobbilalamin. Saparantosna tadi hidup di bumi ngadangukeun kawi Sunda juta tahun. Teras letos nyebatkan anggota anggota badan. badan pinawitan mastaka dugikeun sampean. Teras tos uninga oge warna-warna disebutkan nganggo bahasa Sunda. Teras tos tadi hidup oge ngaregepkeun pancen ti Buresta. Pancen ngeunaan naon tadi teh Buresta? Pi anggoan di warnaan teh aya anu panjang, aya anu pondok. Tah ayeuna kumargi waktosna parantos sae pancen parantos didugikeun hidup di bumi sapertos biasa pancena kerjakeun biasa dibantos ku mamahna atanepi bapakna. Tah Bu Riri sareng Bu Resta bade